Hah? Titin balik? Oh, hah? Si Titin balik? Itu Uwi. Titin Uwi. Ya Allah, imah kuring. Astagfirullahaladzim. Gustilah ya kami terbalik. Assalamualaikum, Mak. Assalamualaikum. Ya kemana ya jelemanya, ya Allah. Mak. Mak. Ih kemana ya jelema? Astagfirullahaladzim. Mak. Titin dia balik. Mak. Ya Allah. Barudak balik ke Titin yang istirahat ulan. Kan itu. Mohon, Mak. Mak, asa kari kamarinya Kang Dadang ninggalkeun Titin teh. Sing horeң Kang Dadang tos teu aya. Tim sabar, yakin segala kita saya ngatur. Nya mah Titin ge sabar, sabtu Titin kudu ngumara ka Arab. Hayang ngaleungitkeun ka peuri Titin, kami jadi salaki ditinggalkeun. Yakin babe atuh harap Titin balik deui ka bumi dia. Titin ge atoh mah geus balik ka Indonesia. Bisa dahar jeung belum asin. Teu jiga di Arab mah, najan dahar jeung daging oge sapopoena. Belenek, moal pengen dahar kitu wae mama. Ari mata tadi ngawe ading saha eta? Jeung grup emak di Angel. Tin, hari Titin rek kawin deui moal. Ih, kerek puguh mak Titin teh. Karo kunaon, Tin? Puguh Titin mulang ka Indonesia teh mah rek nyungkeun izin ieu teh. Izin naon, Tin? Izin sekolah. Ih, si mama sakola. Izin rek nikah. Rek nikah. Iya. Breaking news deh ya, Maya. Kejahan asin ya karunya ya. Nikah jeung saha, Tin? Emang aya nu daekeun ka maneh? Atuh ieu mak, anak dununga ungaku tinggal ponan wae. Manehana aya rencana rek ngalamar Titin. Gaspol, Tin. Ari mah kunaon? Duh, coba denge-denge info yuk. Titin ek dikawinkeun yuk. Coba lah, telepon si Kiwong mastikeun bener teu ieu nya. Mana ieu nya nomor si Kiwong. Sita nomorna loba. Kalabatan jablay wae puge. Ulah aing mah hayang batu nu meunang ieu si Kiwong. Ngeganggu bae. Coba telepon heula lah. Aduh. Karsim nelpon. Nah, yuk. Halo. Assalamualaikum, Wong. Waalaikumsalam, Cim. Gimana dia, Wong? Biasa di mah. Kamar baik mah. Ih, kali ge baturan aing ngopi ya. Lah, dia mah. Sekanya hawan ku aing ngajakan ngopi mah. Amis jambu dia mah. Itu ya tuh aing kesel wae ngopi sorangan. Ih, aing Nya sih aing jeung CS ka aing kitu amat ting.
Kayak kadinya. Di mana dia, Nak? Di tukang kopi di dia yo. Atuh, di mana warung kopi dinya? Diarep. Oh. Enggak siap. Merapat ya. Tangguannya. Si pentul korek nelponan tuh penting. Dek sare aing. Ih. Aduh. Karsim. Jakan ngopi bener henteu aing nu mayaran ujungna ye. Tapi nalah berangkat bae. Enak dia ngagro aing menah sare aing yo. Enak anjingnya. Ayon dia. Jadi ya Wong, beneran Wong. Tah, kona dia tah. Ngopi moal dia. Ngopi lah kagul ka dieu aing mah. Aku main tak baik kali itu. Tah, penci bang hadangan aing karo aing yo. Nggak segera main tak, ngopi mah. Aduh, dia mah aing tunduh deh. Majakan ngopi bae. Ulah aing nu mayarannya. Tenang bro, kopi mah diriku yang bayarin bro. Tenang aja sih bro. Nih. Buka bro dia. Mercek koneng meureun lah aing ngantuk. Kopi dilamat yo. Sabar bro, kopi mah kagak datang. Tah kopi datang bro tuh. Kopi tuh. Waduh. Geus dia gerang ngopi heula bro. Siap. Waduh. Bro kiwop. Listen neng titin geus baliknya. Geus, pan kamari ku yang dibejahan dia. Minggu kamari teh geus. Diriku denge-denge neng titin arek kawinnya. Bujingan meta kamari aing denge. Langsung puceri aing kadeuleu ku mata aing. Manehna minggu ieu hayang kawin. Waduh. Coba ge Wong antar aing nganjang. Hayang nyawa aing. Atuh aing tapi waduh moal pede moal nganjang modal dia mah. Cim dia ayeuna mah kori atas titin. Alabatan sagu dangdeurnya hot ya. Aduh ikut. Yang bener ya Wong. Hari dia keasupan juri company bah mana dia? Tadi bro kaing kabina jasa. Merecet koneng doang dia ngadengkeun aing lieur ngadenge dia ti tadi yo. Melecet koneng wae olangan ya. Ketua amat kakak. Geus. Kori make bed dia. Dia jeung sapupur. Ya. Kumaha be carana supaya ulah ngisinkeun aing nu nganter. Atuh sanunya wari desa pupur meroda daek dan titin pan Geus. Aing balik kelan. Dia mah kopi beak be, diriku ditinggalkan sorangan bae. Hidung gitu sakit. Atuh sakit mah sedeng jing. Hidung teuing. Kemana ya Dek Kiwong ditelepon tadi angkat wae. Ditelepon deui tadi angkat wae. Engke tutung eta apena. Coba sekali dait telepon. Assalamualaikum Dek Kiwong. Waalaikumsalam Mas. Kumaha kabar? Baik Mas. Walhamdulillah. Dek Kiwong, ayeuna Dek Kiwong di mana? Di imah Mas, waduh di imah. Di imah. Oh, Dek Kiwong. Ieu urang bade naros ke Dek Kiwong teh. Naros naon Mas? Titin Dek Kiwong, masalah titin. Denge-denge ta. Dek titin teh hoyong kawinnya cenah ge. Nya Mas. Arek tah Mas. Diang pokona eta mah. Atuh Dek Kiwong apal meureun ke saya. Saya teh entos 5 tahun ngebujang wae eta. Atuh istri nu kahiji eta nya ku saya diceritakeun mah eta keselak siki salak.
ninggal. Pamajikan anu kedua eta ke marut kelapa di sisi cai ke bawah anyut. Ayeuna urang eta ceritana dek wong. Hayang ka Cetitin. Dek wong kan deket jeung eta, jeung Cetitin. Kumaha ya dek wong? Tiasanya bantu kula. Insyaallah. Siap. Mohon. Tapi Mas ya, saingan udah loba ya Mas. Empat jelema ya. Rendah di saingan. Udah ada guru sih Mas, kalitik mah. Lo kosong teuing bisa sehat. Atau si Mas teh kudu persiapan kena awak sedaya ya mah. Nyadeknya. Tapi atuh aya mun pesekot mah. Oke. Wassalamualaikum. Oke. Siap. Oke. Waalaikumsalam. Biang ya. Jadi tunang rokok, jadi pesekot. Aman. Aduh, ya. Tinggal HS mah doang ya. Yes, aman. Mugi Gusti yen nang Titin dicedoken jeung Mas Bambang. Amin ya Allah. Astagfirullahaladzim. Walah. Cim yuk. Ana yang kesetitin saingan orang ieu teh. Waduh. Celaka 13 ya mah. Kudu kumaha ya riat sirah. KPKP hayang kasetitin. Yang jika PKP mau kebagian kula. Duh, mau urusan aja papi wir kudu ditelepon kurang. Suka diangkat Mbah. Siap Mbah. Monggo Mbah matur nuhun Mbah. Assalamualaikum Mbah. Alhamdulillah sih Mbah. Yes, Neng Titin jadi milik Mas Bambang ya mah pokoknya. Enak orang kudu siap-siap ke rumahna Kitibir. Pakai naon orang dia. Pakai iya mah atuh ada kondangan. Baiklah. Ya warisan ti leluhur orang ya. Kayak banget. Mas Titin kumpulan baik orang emang semenang kayak dibibir. Dia orang ini mama. Waduh, sudah ulang ke Ili ya. Balik deh ya mah, disini dayakan cepet. Ayak wae. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Dek Bambang. Kecil. Ampura bulan Bang. Cintang bolak-balik Mbak. Tang bolak-balik di situ tuh Mbak. Cukup Mbak. Oh, Aduh. Mbak sepi. ayah naon Dek Bambang kecil. Emangnya Mbak apa orang kecil? Wah, Mbak Nando Sakti yuk. Kadang Mbak Nando Sakti meren. Aduh Mbak. baju Anu kemari teh, Mbak anu kurang teh pas ditelepon ke Mbak teh. Cetitin. Tambah. Wah, Mbak. Aina antos nyaho ke hayang orang teh. Mbak entut. Atik. Aduh. Iya Mbak, orang teh kebung bulengan, kan ngaranna Titin Mbak. Jelemana teh putih,
bager. Pokok nama cek orang tete sempurna mbah. Manehna kerak balik tiarap kemari mbah. Kumaha eta mbah? Gampang deh Bambang. Soal pikang mah serahkan ke Mbah. Engke Mbah bere dek Bambang. Cai lamun dibere cai iyo kabeh awewe bakal madhok gabung bulengan kak de Bambang. Ngerti? Iya Abah. Sampai ojong Bambang. Bel kubel kabel bujur empe Bambang nu ngewel. Bel tak kewel. Iya China dek Bambang. Katampe kurang bayo China. Matur nuwun pisan mbah. Konya mbah. Matur salam ka istri mbah. Mbah jan kawin. Waduh, mbah jomblo. Oh, Entah laku. entah. Au. Kek mbah. Mun diinget-inget kurang adegan orang iya jika di film-film anu diputar setahun sekali mbah. Pengkhianatan si Munah. Meren. Mbah, orang enak rek balik. Esok kan ya cai arek dibikin ke si Titinnya. Mudah-mudahan bagian ke orang mbah. Mangga mbah, orang pamit mbah. Bolak-balik deh mbah supaya sama jenut tadi. Matur nuwun mbah.